lagi. Dah itu ah kepo teh nu segera entong teh. Ya lu nyami. Aing ieu jelema ya Allah ya Rabbi. Dia bener atau apa di sana? Ya sok mempengaruhi kerhe dia Lain teh. pulang ti puskesmas, nawaran erek pengnyarkeun sok teh atuh dia. Pasti periksa puskesmas. Heeh, Berapa bulan lamanya? baru bararuh. Heeh, nah. Bararuh. Kurang vitamin gitu teh. Ieu pan ieu wae non. Ieu wae meureun ngajahit wae meureun binya. Heeh, ngaput teh kudu nama eureun. Kulo teh jalan-jalan wae geus kuliah Geus hoream kenenge mah tuh heuka. Teh dia ketemu tuh kaluhur tuh ka itu. Lain hoream teh ku tariris nih kan hujan. Aing nih jam 7:30 karek Atuh nyari. jalan-jalan kayak asa laki pengakodkeun gitu. Heeh horeamna nih. Kan tuh kan itu kan cuma nu bateng itu rame kan itu tuh kaluhur. Lain pas pertama kali pagi-pagi teh geus sasapu. Nah hoream jam 7:30 jam 7 karek nyari nya bi. Beneng bukna panjang. Pas itu asalis. Bisa lo balisa. Imah yang tuh loba kuis we mah anak teh ini beneng. Nya sok teuing kalam ka di siaran sama pengabdi tuh waktu. Hayang ayu cenah hayang anu loba kutu dauh ketuan cing teh ayu. Oh, beneng masuk aya sih menang hiji gitu. Mun saetaan ku si Kayak minggu hareup heuh. Allah. naon? Minggu hareup geus bersihin can. Naon? Nya dia ngomongnya. Yang kayak minggu hareup siaran deui. Periksa kali sama orang dirinya mau periksaannya di dinya. Heeh, tadi Ini berapa bulan enak? hitungan abi mah 7 tapi geus masuk panggul cenah ngan kan memotoran wae meunanya. Jadi geus kahanap kitu ningan. Geus kudu teu meunang atuh teu meunang motoran, cang datang ngajahit wae. Lain di dieu ente motoran teh di Bandung uji ka mana-mana ge. Kan gawe ongkoh di ongkoh. Apa Dek? Biarin nyala. Nanti we udah kering. Naon ieu jodoh we? Heeh, jodoh. Kade we ieu. Naon wae. Para ge harus mandi dengan pakai eta kade teh. Mana dia cabutan heusna abi ieu. Geus meunang sa. Kudu genep ratus nih gitu kan. Heeh. Cenah peratus harus bisa ngalair naon gitu kan. Itu mah di sekolah geus marenang duit kamari dan Tuhan sama sejuta. Cenah naon teh? Kira naon di? Cenah eta? Facebook oh lamun loba penonton. Iya, cuma geus banyak pengikut. Tinggal makan we di foto. Makan segala we. Segala diposting we. Oh, geus banyak pengikut. Wih, apa foto kasih ka dieu kan kan. Hebatnya. Naon 35 juta naon? Iya, bintangnya. Jadi geus aya pemasukan uang apa. Konten bahasan main geus eureun geus ngayeuna. Karena capek kana konten teh geuning. Asal masuk ke Ngopi nu sengalan teh we anu ke rumah. benar wi. Komo eta anu mukbang anu segala aya. Maksa karaleh maot. Anu mukbang sok, anu sameja, eta teh da ngamonokeun umur atuh sok geus sudah lemah do. Anyaki. Matak abi ningalinya anu geus 3 tahun teu ngonten di buah paeh jelema ieu cikeun. Heeh atuh ari makan sameja urang pada mung beteng teu berbiasa biasa makan sapiring urang sawajana. Kata mah ieu nya. Aing atuh cabe di bangau. Aing cabe benot geus geura sabaskom jeung dahar. Aya angkanan gedang atah. Dauna digarasan kumaha daun mah. Mana sih ngabelan eta hayang duit urang mah teu sudi naon. Normal. Urang ngoten asmana normal. Normal mah ieu. Buduk bunuh diri loba duit nyawa eueuh. Saking hayang boga duit nya jelema eta kumaha. Heeh. Masuk sabarah sendok eta tambah. Nya salahun atuh dineng atuh eta mah lain ieu mah segala dimakan tangkal gedang naon geuningan nya. Dari atahan jeung sama cabe benot sabaskom. Sukukur deui ya Allah melaan naon jelema teh. Urang duit Aya dokter. lagu beunghar nyawa eueuh. Naon. Urang teh kan makan kudu saeuna sabar aja. Yang kan juga asupan gurih deh. Teh ku hujan wae nya ampun Gusti. Karirisna. Oh, si Bibi mah benang dipilihkeun sa. Aya teh aya naon pameran di Jati. Karunya Hujan wae. Oh, tiap pameran di Jati hujan. Di pokoknya setiap sabulan. Perusahaan. Urang dihabiskeun si Bibi. Baik sampai suka ditu meureun. Kan karunya anu jualannya.
Eta nyawa tidak mahal. lain itu kabeh kayaknya dahareun samanya dahareun pameran kan juga nu enak kabeh ka imah kana teh enak Cuma di adon mah enak lis benar. di adon mah enak di bawah ya balik Ada emang makanya. Di suara besar. donat kabeh kayaknya nah oke di nya mah balik ka di mah asal ngeunah di ai di tupai amis ai dibakain apa aja Oh, ada emang. Ieu mah kumpul. kamar di Senin Sekolahan eta ya. Senin eta SMP Istiqomah di mana? Sekolahan budak ini dengan sekolah. Sok belajar senang ke sekolah teh. Hari Senin kan, tiap hari Senin teh belajar. ramai Di jero. Enggak di luar di jam 2 sampai maghrib Oh, suganta di jero di sekolah lapang. di jalan. tau ngomong cikir teh geus rame ieu Kemana musim hujan mah kemarin kemarinnya mau musim hujan kemarin hese. jam Eta- 1 ge geus pada mukanya Eta aya namanya pasar ada minggu sumbernya, atau ada para apa pasar ya? minggu lis? Di mana sama ki? Hah? Pasar minggu di mana? Eta ten abi marurah saja jajanan teh ngarareuna. Di mana? Pasar abi yang keran sirup juga sirup naon geuning 5.000. Ngeunah kitu. Sebagai ngarareuna. Di mana? Ngarareuna. Ada tadi papai meurina mah. Hah? Bangsa basro 5.000 bangsa Selasa Di aja. biun kadinya sampai 50 mah bareng-bareng dari segala dibelian Bawa budak mah komonya, bawa budak mah teu meunang henteu. Eta teh anu can daki 50 teh eta teh kontrol barang beulina. pentol kanyut. Entar anyut. Sudah datang ka dieu mah dalam deui mah teh bro nya teu makan aslinya. 15 dua cenah ieu teh mana di dua di imah. Udah duit suruh bayar gitu nih. Satanya punya. Kenyataan. Ngomongin apa gini sekolah TK Lain. Di mana biasanya sekolah teh Kak? Lain sekolah TK mah da sekolah ilung lah. Ini mana Setiap sekolah. poe Senin aku do ieu ayeuna grupna Senin ieu Jumat makan Jadi ini mah aktifnya, ini mah aktif jadi untuk kesal gitu. Oh, bibi mah teh aktif kumaha kita malah mun aya si indungna libur oge Itu ada emang Eta biasanya incu. ya budak. jadi geus ieu we non geus bisa sabungsunya binya. Oh, jadi geus. Da. Jadi budak teh aya Da. lagi cuek we. Da durus kuningnya. Heeh. Enggak henengan si ku bapak teh ini saya 5 bungsu terus anak saya karek hiji mah. Eta bungsu. Incu geus loba. Coba mah boro-boro mah paliut. Dek barang berege. Sampai sia incuna loba. Juga si mama gitu kan mereka bere teh harewosan incuna loba cenah nyeri. Ada kuguning atuh ieu masih ngaranna ku bineng atuh ieu mah. Tahu pasti orok kenehnya. Kata kata indung we. Bibit mah gaji kita narima mana gaji kuguning kan. Mana main dia pengen tuh. Mana mah mun main bola-bali naon-naon main menang kuanti. Jadi mah kalau bilang kan. Saha bineng? Nya eta ieu bungsu. Musmika. Ya areta kan budak kecil. Oh. Di ditu jeung salakina di ditu. Oh, geus entek. Apa? Rujuk ke Islam deui anak. Coba ya, Nek. Coba ini mau masak ayam tapi masih di luar. Dan itu masih ayam. Kemarin rubur di pasar, geus teh. Itu yang makan yang lisan masak karek baik itu kesmas. Ayamna karek dikeluarkeun tina pisarusan bekukeun aya mah. Makan yang ayam goreng ayam. Ada ayamna karek dikeluar. Eta we dia tewak atuh di dinya di jalan. Itu dibikin dulu. Heeh, jadi aya di kudu kan paguna. Si anak kan udah ngurusnya. Kerja anak kita kan bisa ngajit masalah. Dan kemana pikir tapi dari jenis itu selesai dia anak pada habis putih gitu dia lebih seru jadi darah keseruan Kabarkeun kawankeun urang beukeun kampung teh. mau doang di mana wae jadi terus sayang ya nya sarua bareng Kamu si Mela mah kitu na. Pasal si teh teh orokan karak umur 2 tahun. Si Neng si dak kitu, si Neng. Orongan dirinya langsung mama pas dia daharan hayam tah tapi dinya. jadi mau hayam pasar kan nya si ada menyebut ke hayam kota datang ke ningali nya hayam kota mah Sama hayam ieu atuh hayam biara non hayam bukan sani hayam kampung Hayam kota aing. hayam kampung Hayam negeri gitu. Hayam kota segala rupa cik hayam atunya. kota kita mah hayam bayaran hayam Baru hayam seru, gitu.
aya teman di kurungan mau modal Kedeun garuda. Matake lamun hayam kampung urang hayam ngeunah hayam mung geuleuh, sok mungut hayam pemperan. Meuli pemper kadinya. ukuran anak mau urang Ayo kita disingkiran mesti bareng. Hayam mung geuleuh mah. Mun di pabrik tadi kan eta geus nanya kuno ieu orang arokan menorokan kan mereka dari ya nama dulu salaki main di pabrik baturan gawe kan pegawaian. aya 3 gawe mah we insya Allah itu cuti 3 bulan gitu. Tapi kok saya sampai ada namanya tapi bebeja ke pabrik mah Baik, kalau kalau mah cuti jadi masih kena aktif dengan data naon gitu. bae urang gelis geus mah lebih bisa pangabisa ieu di dieu ngapun urang. Mata kali saya nang ada teh nyalah maksudnya Inggris lah kayak rezeki yang di desa pun mikiran rezeki dia mana rezeki baru di depan Da bisa ieu kan da bisa ieu mah urang teh bisa kare. oh sebenarnya iman sudah tahu dong si Heli si Caca Paling kakak ya mah dihubungan udah lu papan mana haus anu terus ngalon pak ada pesan sieun Muna tapi sih segitu mah dibeli masuk Malaysia Nur Nabudi mah meureuh ulung we berangkat sih udah ki atuh da alorok keneh aya halis mah di dieu geus banget deh mun geus sana oke momen malam minggu dengan ya arulin sorangan ya ada sorangan Ay, lamun sim, itu mah karunya dulu di jam 8 misalkan balik kita doan we jeung budak lorok atuh sih mah. Kan sok we anu mun kita teh. sok daeknya. Ai guru gede. Tadi teteh jadi kadi baturan abdi teh heula. Ngan dah hari ngaran lain ku anak soalna mah di masa kita urus di salah gitu hari lain teh kita sini ini wayah kita keuleuh udah kali sare Dua anak. ini kemana teh kamar baru meuli Naon deui? Kamu ieu atuh garani itu orok si Neng sapoe-sapoe teh beak we 100% teh ih. terus rek waktu salat jeung waktu narik haji leuingkeun kamu geus maghrib tinggal haji si warni dasar Naon? ieu ibu naon ya Apa mah cantik gadis, Budak teh gadis. budak mung nguntun geus diuntun ku ieu ku lanceukna. konten anak yang sering kenal ya sih ibu ada yang mana Ngerepa sen kan kaalekeun ku si ibu. lain ya repa tadi sebutan geus kebiasaan teh repa ayana rek adian mung di eueuhkeun adena teh Oh, da binangnya nyebut ada repa wae. Aduh, Sulit biasa teh. adian mah disebut ade mung. da geus kebiasaan deh repa jabatan berkaya teh lamun disebut repa hungkul teh mung hayang deh Oh, repa ya ada da. Ayo sadian hayang. teh mung senang kajen si dede bayi entong disebut dede sebut ngaran we cenah Oh, da binangnya nyebut tara nyebut repa gitu da repa. We disebut teh biasa geus biasa teh. biasa kabeh gitu Enggak ada angkanya.
eta bineng eta ayeuna bineng kan nagihan da orang Cikamiri itu teh teh orin teh pas ngabarangan pisan teh ieu hungkul bangsa gamis-gamis mentara ditu ka ayeuna teh aya nu boga hutang teh anu 3 juta nu 4 juta anu wah bukan galak gede we nya anu nyokot baju Ngan kudu lekeun hungkul nagihan urang sabar. Tiheurang Sabar tapi da punah jadi lama. tani tiheurang mah tas ngabarangan pisan tiheurang ku pamaji kesalahanna di bawah ayo we ambu ikut cenah ka ditu miring ka milu gawe meukeut tah pas teh nagihan teh enak ku bineng tah bineng enak sakola geus 5 bulan tara ditagihan jadi kurang Cikamiri we dikumpulkeun ke ditransferkeun duitna gitu tapi mana boga duit komisian gitu ngerti teh nih gitu jadi bineng enak tara nagihan geus enak mah Urang mah leukeunan tagihan lebar. teu dikumpulkeun teh kurang ke Cikamiri ibarat nih ayeuna teh urang misalnya bineng boga hutang ka urang ka Cirapayung tah ayeuna kurni tagihan gitu kan nih dibere persenan ku bineng gitu Oh gitu. gitu jadi enak mah geus gitu daripada bineng capek tuh mah Aya nu nalagihan aya. tagihan alhamdulillah kemarin ge ieu can umi bade transfer cenah ieu kenging saanu transferkeun ka eta si Arya ka si Wina transferkeun aya 2 juta kirimkeun tuh juga misungku bangsa nu ieu itu pengajian ayeuna teh teu kana ditagihan geus we ditransferkeun duitna tagihan kurang Cikamiri sampai lagi namanya Eta teh geus cangkeul jalan teh eta baru gitu. Teu merasa cangkel apa enggak apa kumaha. Oh biasa we nya. Biasa we cuman ninggalin teh meni herang power gitu. ninggalin sangka gitu cuci muka tidur bari mabok bangun tidur teh beda tadi kudu kasih aya nama beda nama usia meureunnya segala karasa teh bener tina mabok tina naon teh alhamdulillah ya terus kieu sekarang kana naon aya mah mabokna bibi teh langsung sampai di dieu di mana mah
aya genep tahun atau cara bineng teh heula. Oh, Titas 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 kawin. nikah, titas nikah. Ini dah hangat duanya. Dan 2 SMP kelas 3 enak. Aya nu bungsu. Hiji SD, IJSD. Cukup baik itu mah terus siga kolot baheula mah. nah teh ente eta teu kabe memang teu kabe. Alus. Sorin teh. Mak bineng gitu teh PK aya nagan monopos teu kabe. Ibu anak seorang pos itu. Oh, 11 tahun. Ti, Oh, gitu, ti umur 50 11. hiji bineng. Heeh. Geus temen, ayeuna geus genep doang 11 tahun. Benang tara di kabe benang mah. Ih, pokona mah Ari bineng. geus monopos da di kabeh. Lain, teh baheula tara di kabe gitu Teh udah maksudnya. bineng teh. Orin teh Jadi melang teh. nurun modalkeun mamah deui gitu. Tapi mamah oge 3 tahun hiji. Ayo benang sabari berapa tadi benang? 5. Aya mah. Genep merejeng. Aya aya sabari jeung aya. Aya nu Oh, 4. anu ari nu eueuh ieu anu kasabari hiji. Aduh, ada saya.